Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata lamun urang nyuk surga lur mapai tapak baheula aya hiji nabi ngaranna Kangjeng Nabi Daud alaihis salam. Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah, masya Allah, belasan tahun keneh geus berjuang ngalawan Raja Namrud, perang. Nabi eueun mun teu perang kobe perang, kitulah perjuangan agama. Urang kuari can pernah perang urang mah. Di mana diajak perang ge jauh daek nyaho teu. Jeung di mana daek nage atuh pencana ge kan teu bisa. Atuh ki janapi ban geus kolot. Aya ki jundan nyaho bisa nyaho teu. Nah, ieu baheula mah santri-santri teh kapan tenar garagahna. Lantaran sanggeusna bisa gaji teh terus wiridan hiji. Kuari mah memeh bisa ngaji geus wiridan hiji. Jadi begitu balik lain magahan ngaji, nah hikmat. Atuh ki Nurjaya pan magang ngaji henteu hikmat henteu. Kamat setengah-setengah. Tapi lu jelas bah ketika berangkat perang mah atuh ke aya bae muncul. Boh di Indonesia mah boro-boro perang atuh merangan agama, merangan jahe gitu terus bae. Santri ge geus puluh-puluh palantingnya geus nyawa taruhannya beuh pohara. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah, masya Allah, lu paling istimewa suarana. Suara Kangjeng Nabi Daud malain lalagaan. Kafal maul jari anjriyani, ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun Zabur, wa idza talautu zabura kafal maul jari anjriyani. Mun Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur, cai nu keur lempang eureun, masya Allah. Wa taskunuhu buburiyah, angin keur ngagelebuk eureun, masya Allah. Eta ku suara Kanjeng Nabi Daud poharana lain lalagaan. Wa tuzillu at-tayru, manuk-manuk halali berngiuhan Kanjeng Nabi Daud diunggal-unggal tempat ku nikmat-nikmat ngadengkeun suara Kanjeng Nabi Daud. Wa tatuful wuhus fi mihrabi, eta manunggaran hewan-hewan ini miti jangkrik, simet, ucing, munding, segala sapi, geus ngeriung ngadengkeun suara Kanjeng Nabi Daud, nikmat luar biasa, indah. Maka Kanjeng Nabi nyaritakeun engke urang di surga bakal dihibur ku suara Kanjeng Nabi Daud alaihis salam. Ieu urang bakal ka surga kabehan, bakal lah manya pamarentah nu ka surga ya urang lah, kecuali ieu hiji cantang tuh. Jadi urang teh dihibur cek Kanjeng Nabi ku suara Kanjeng Nabi Daud lantaran indahna pohara, masya Allah, nikmat. Pokoknya malam ini kadangkeun suara Kanjeng Nabi Daud, lapar jadi sebeh, leuleus jadi gagah. Mun urang ngadengkeun suara Haji Pendi sebeh lapar, dibalik urang kuat leuleus. Aya kitu tanya perwatakan jelema eta. Dibalik jasa eta mah jamaah. Masya Allah ya Kanjeng Nabi Daud pohara. Diundang ku masyarakat Kanjeng Nabi Daud teh, di samping ngadakwahkeun Zabur teh hayang ngadenge suara Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Ribuan manusia ketika Kanjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur, disiapkeun tempat teh jang hewan-hewan, disiapkeun tempat teh jang kitu jin-jin, seluruh makhluk-makhluk ngadengkeun keindahan suara Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Nu modelna ketika selesai macakeun Zabur, masyarakat langsung tunduk maca dua kalimat syahadat. Ialah maziah Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Tetapi ngaran manusia, tengah-tengah keistimewaan Kanjeng Nabi Daud alaihi salam, begitu Kanjeng Nabi Daud macakeun surat Zabur, cai nu biasa eureun teu eureun, manuk nu biasa halali bercaricing di luhur, ieu mah endahan ngararising hiber jauh. Itu kene satu-satu hewan atuh tata dina ngeriung di Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Saat eta masya Allah hewan sing belecir teu daek gadengkeun. Urang lamun nyaritakeun Imam Haram
aya orang Garut Kiai Siroj jadi imam haram Mekah, Masya Allah pernah nyana jadi imam ruku sujud ruku deui makmum masih keneh nangtung keneh bae percis ki soleh Banten. Jadi di Indonesia nu suarana bagus teh loba nu sebenarnya mah nu dipasang di Mekah. Konon ayeuna aya deui nu terpilih insyaallah nu bakal jadi imam haram urang Indonesia. Kuari keur kompetisi di Mekah tina suara makharijul huruf lagam dan lain sebagainya tina 40 kori Indonesia aya hiji nu terpilih kuari keur digodog encan dimunculkeun ke bakal timbul jadi imam haram insyaallah. Ialah Raja Salman nu ayeuna turunan ti mana? Turunan Ki Ahmad Khatib Syambas Kalimantan. Nah masih kena digodog ayeuna ge aya kekurangan saeutik deui mah tetapi geus lulus jadi nilainya kudu 90,100. Nah ieu nilainya 89 kurang hiji. Nah hai Ki Jamal mah Ki Jamal nilainya teh nya nama teu kudu 100 menang 30 bae ge lulus tapi menang 3 doang teu lulus kudu diduetkeun jeung Ki Nurjaya di luhur kebo tapi ya Allah ya Rabb aya beta keistimewaan orang Indonesia insyaallah. Nah Kangjeng Nabi Daud ngahulang aya naon ieu cek Kangjeng Nabi Daud suara-suara ieu keneh jelemana aing keneh aju diangkat Nabi ku Gusti diangkat Rasul ku Gusti kunaon ieu jadi kieu bacakeun deui ku Kangjeng Nabi Daud Masya Allah nu kamari mah cai teh sakadar teu eureun kuari mah kenceng teu daekeun ngadengekeun manuk kitu keneh satu hewan sing belecir teu daekeun ngadengekeun ajib heran Kangjeng Nabi Daud saminggu manehanana tadarru ka Gusti Allah tahazun wa tahassur ya Allah ya Rabb aya naon ieu teh terus Kangjeng Nabi Daud macakeun deui lain makin mantep tetapi makin ditaringgalkeun jelema geus teu darekeun ngadengekeun nu tadina diondang nyana ku masyarakat kuari mah geus eueuh nu ngondang nu tadina ketika nyana macakeun masyarakat ya Allah ngeunaheunana kuari mah Daud jadi bajerek maca Zabur mah baca bae kula balik heula percis ku saji pende mah maca nyana pernah terjadi mah maca nu boga imah lagi indit atuh kan parahnya sapanta Pak biasana mah kan mustame doang nu indit ieu nu boga imah lagi indit geus teu ngurusan tah mah geus teu ngurusan parah nah aya naon tuh terjadi akhirna barehanana ceurik ka Gusti Allah cerik terus ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam suara ieu keneh jelemana ieu keneh zaburna ieu keneh dibaca seperti kitu tetapi kok berbeda atarhamu ya Rab apakah Gusti henteu nyaah teu welas pangeran cek Kangjeng Nabi kasrota bukai loba cerik abdi nying cerikan kunaon jeung kunaon bertanya-tanya Kangjeng Nabi Daud teh tapi can dijawab bae ku Gusti Allah teh nanya deui ka Gusti Allah can dijawab nanya deui ketika Gusti Allah ngajawab hei Daud boro-boro pangkat maneh aing nyiptakeun Adam di sorga manusia nu pertama ku aing diistimewakeun sagala rupa sorga jang Adam setelah eta keung nyana sorangan diciptakeun ku aing pamajikan anak nikmati ku maneh ta sorga jeung pamajikan maneh asal ulah maksiat sia ka aing cek Gusti Allah ketika Kangjeng Nabi Adam menikmati segala rupa di sorga digodalah ku setan maksiatlah menurut zohirna Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam dikutuk ku Gusti Allah turun sia Adam keluar sia ti sorga Adam bawa pamajikan sia ulah mawa sahlaipun pakaian sorga lain milik maneh mahkota sorga tenden di sorga maneh turun ke Adam sataranjang sebab maneh geus teu nurut ka aing cak Gusti Allah turunlah Kangjeng Nabi Adam tah Daud Adam nu sakitu istimewana turun atuh komo sia Kangjeng Nabi Adam ngahulang mantap horeganan suara teh suara bae makhraj mah makhraj bae ilmu mah ilmu bae maziah mah maziah bae ketika urang boga salah ka Gusti Allah teh saeutik horeganan boro-boro kakarak ustad
boro-boro kakara kiai dikiaikeun ge nyaho benernya henteu Kiai Haji Nurjaya, Ustad Haji Jamal, Ustad Bajingan Fudoli, tambahnya nama dua bajingan. Itu kakara Ustad Kiai sakitu geus jadi mama ge. Masya Allah karim maziah tinggal maziah sinar ilmu dicabut ku Gusti Allah. Eueuhna naonan sakumaha tadi majelis sakitu gedena pasantren sakitu agrengna tetapi maziah dicabut ku Gusti Allah percis kos dicabutna maziah suara nu aya di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Langsung Kangjeng Nabi Daud ceuri ka Gusti Allah, cek Gusti Allah maneh kunaon inget ka kaulangan sakadar inget hungkul teu inget kada dosa jeung kasalahan anjeun. Aing mah teu kudu diinget-inget, geus sia inget bae. Komo aing teu diinget ge aing mah inget bae ka sia. Tuh Gusti Allah ge geus pohara ka Kangjeng Nabi dat. Ingetkeun dosa nu terjadi di diri maneh supaya maneh bisa tobat ka kaula. Sinar ilmu jeung maziah wahyu bakal dikembalikeun deui ka anjeun wahai Daud. Ieu teh si horeng meureunanan jang urang. Sepira urang ai Kangjeng Nabi Daud mah nabi babari meureun tobatna. Tetapi ketika orang ningali di Santero, Garut, Tasikmalaya, Bandung, Cirebon, Masya Allah loba kiai anu istimewa ditaringgalkeun ku santrina encan introspeksi diri aya naon sih di dirina jelema nyana keneh ilmuna istimewa jeung teu kumaha tetapi kok embungeun sih jelema ngaistifadah kana ilmuna teu hayangeun ngadengekeun. Nah iyalah meureun di jerona aya sesuatu anu Allah bendueun tinggal orang introspeksi. Lamun mamaca datang ka ditinggalkeun ku pribumina berarti kan eta kudu introspeksi nu sebenarnya aya naon sih di dirina jam maca nama eta kata keneh nu dibacana atuh kutub robani wal arif somadani. Tapi pan Masya Allah meureunhanan tuan seh ngamuk meureun tuan seh ngamuk. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekedar jang gambaran kade suara anu bagus di Kangjeng Nabi Daud nu dicabut keistimewaan Kangjeng Nabi Adam anu Kangjeng Nabi Adam diturunkeun kemudian loba buya jeung mama-mama komo kakara kiai jeung ustad mah anu dicabut ku Gusti Allah maziahna encan kukumaha tinggal introspeksi diri aya naon di diri urang maka urang cari coba teangan coba naon kasalahan-kasalahan urang aya dokterna dicoba orang datang ke dokter anu bisa nganyahokeun sebab kula bagi kula kadang-kadang hayang seri kadang-kadang kaget kadang-kadang mah jib kumaha kaajibanana baheula di zaman Gus Dur selalu nyahueun bae kemudian kuari ka Habib Lutfi naon bae nu terjadi kadang-kadang nyahueun ieu aneh ka Habib Lutfi ziarah ka Maroko ketika datang ka Maroko salat di lapangan tiris anu luar biasa begitu sholat aya jelema janggotan make calana baju sakieu make calana milu sholat tapi sarakaat nyana miluna aju geussan nyana senyum bae ka hareup kunaon Habib Lutfi nyahueun saha anu bebeja tah ka ditu bahwa aya nu milu sholat sarakaat siapa itu aneh tah Habib Lutfi ketika kula ngimpi aya sesuatu impian meunang 2 poe manehanana nyaritakeun kiucing ngimpi anu kok bisa nyahu Masya Allah karim ketika di Madinah kamari terjadi kula di raudhah kemudian di raudhah aya anu ngawal askar tiluan kemudian sholat titah sadaekna ku askar beres ka hotel Habib Lutfi kula datang acan ka hotel nyana geus telepon tahu nggak itu askar siapa yang ngawal saya bisa nyahuan gitu nah iyalah meureun aya ahlina nu nyahueun karena kasalahan urang mun dicaritakeun tentang nyahona luar biasa nyana mah kuari atuh leuleumpangan ka mamana ge masalah sebab hate nangis terubah terobah keur carita-caritakeun lain hiji meureun di Indonesia meureun aya sababaraha anu model-model kos kitu nah ieu urang besi boga kasalahan-kasalahan nu tadina boga kanikmatan ibadah kok tiba-tiba jadi henteu nu tadina bisa giat urang hudang ti peuting kok jadi henteu nu tadina urang maca kitab jadi ngeunaheun tadina kok kuari jadi belet nu tadi